Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki di mana wae ayana. Haturan wilujeng patepang desa sareng Aki dina acara Kileuksa Ngadongeng. Danget ieu Aki bade neraskeun hanca carios wasiat indung anu kantos katunda. Harita teh Bimurni anu keur nandangan gering kumulyana dibere nginum. Sanggeus rengseng nginum katara Bimurni ngahegak bangun capek. Nah, dugi kadinya harita teh nya. Atuh kumaha nasib Bimurni salajengna sareng kumaha lalampahan mulyana salajengna sumangga nyangakeun carios wasiat indung bagian anu ka-8. Ujang Nyai nenyo indungna kitu teh mulyana teu ngomong. Ngan hatena ngajerit ka Gusti Allah naneda kanu kawasa sangkan indungna gura-giru didamangkeun deui sabihara-bihari. Ari waktu terus nyerelek panon poe geus luhur mulyana can incah ka mamana. Ukur pindah diuk di kamar katepas diuk sila tutug bari mikir tapi kabeh asa buntu hese naker menang ilapat asa tungkep alam dunia teh nyaan tina awahing ku bingung. Ari keur kitu teh torojol aya hiji lalaki tengah tubuh sanggeus deukeut ka mulyana manehna nyuplak duduk we. Terus uluk salam bari mangut. Sampurasun okna. Rampes bari kasaha cek mulyana. Punten bili lepat dupi ieu teh leres bumina Bumurni kitu semah teh sopanaker. Ngomongna henteu tinggal tina tata krama. Oh sumuhun leres Pak. Mangga atuh linggih. Hatur nuhun cep. Semah teh nuna dudukui dina tungtung golodog. Memeh diuk ngajak heula sasalaman. Geus kitu gek sila deukeut Bang Baru. Ari mulyana meneko teu jauh ti semah. Ya jantungna ngadadak ratub, hatena pating sarblak, kawas aya kila-kila goreng. Ari ki semah kasebut anyar pinanggih. Jiga nama tinu jauh da sidik lain batur salemur geus merenah mulyana miheulaan nanya. Punten Bapak, dupi Bapak teh anu ti mana bade kasaha sareng bade aya pikeun saeunaon? Dijawab ku semah. Hatur nuhun Kasep, mang teh enggal ditaros nanging hapunten sateu acana pun emang kumawantun bilih ngaganggu. Oh henteu teu ngaganggu mang, mangga lajengkeun. Nah kumaha pikeun saeun teh? Sanajan hate mah seunggah mulyana tetep sopan sarta someah ngahormat ka semah. Kieu saleresna mah cep. Mang teh wasta pun karsija padumukan di lembur cari cangkas dupi purwana dongkap ka dieu 2 minggu anu kalangkung aya anu sumping karorompok nyatana Jang Asdun sareng Jang Karsa tah kitu cep. Gebeg mulyana ngarenjang ngadenge ngaran lanceukna disebut ku jalma saliwat teh teg bae boga sangkaan goreng. Cek pikirna tangtu aya beja anu teu dipikahar. Dan geus oge kitu can aya anu pikabungaheun malah pangna Bimurni nepi ka gering teh ku alatan eta. Anu sarupa oge can rengse geus jol deui anu sejen. Teras kumaha Bapak? Mulyana maksakeun nanya deui. Padahal geus hoream ngadenge anu sanyana mah. Tapi da moal nya semah teu disanghareupan.
kieu Cep, jang Asdun teh namut artos ka eman. Saurna mah kanggo namihan modal usaha, da anjeunna kagungan maksad bade muka cabang kanggo rahina anu jenengan karsa. Kumargi anjeunna tiasa ningalikeun tanda-tanda yen leres kagungan usaha, nya kumang teh dipasihan luyu sareng pamundut anjeunna. Nalika nampi artos, anjeunna masihan alamat. Upami anjeunna telat, teu pangan bae ka dieu saurna teh. Mangga bae candak lelemah sareng bumina. Anu ayeuna dilinggihan ku Bimurni, tak kitu Cep. Barang cacap omongan Kiseh mah, mulyana meh-mehan ngajengkang bakat kureuwas. Sirahna lieur, bumi alam asa tungkep. Keur mah eukeur, ti tadi oge geus boga rasa. Ari ayeuna dijentrekeun pisan ku Semah, nya puguh asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Malah satengah teu sadar kedal ucap, harianeun Kang Asdun. Kumaha Cep? Semah anu katelah Karsija teh reuaseun, jiga anu geus bisa neguh kana eusiha teh mulyana. Atuh derek-dek ku mulyana diterangkeun yen sanyana mah imah jeung lelemah teh geus aya dina leungeun batur. Lantaran ku Bimurni kapaksa digadekeun, duitna dipake mayar ka Bah Musa ngagantian doma anu genep teh. Urusan doma oge gara-gara talajak Asdun jeung Karsa anu teu boga rasa tanggung jawab. Kalah merebang baluh kanu jadi indung, jadi mustahil mun kudu diserenkeun ka Karsija teh. Tah kitu Bapak, hapunten anu kasuhun, punten pisan. Sanes abdi ngoretkeun, jabati kitu Kang Asdun mah da geus lami tara mulih, da geus lain-lainna deui. Kiseh mah ngahulang miraga meneng ngadenge kitu teh kacida hanjeluna. Meunang sajongjongan mah ngabetem bae teu kecet-kecet. Jigana mah reuas jeung ambek ka Asdun. Da katara semugeuneu sarta huntuna kakerot. Kumulyana diantep teu digamahan. Lila-lila pok Kiseh mah teh nyarita deui. Ngan ayeuna mah sikepna beda, kasurung ku nafsu amarah. Jadi kumaha ieu teh atuh? Ih sumuhun kitu Bapak. Perkawis artos anu dianggo ku Kang Asdun mah nya mangga we tagih ka jinisna, ulah kapun biang. Dapun biang mah teu mais teu meulem. Tembal mulyana tatag, manehna boga rasa yen kudu tanggung jawab pikeun ngajaga katenangan hate indungna. Tapi dewek geus meunang pamasrahan ti si Asdun yen kudu nyokot lelemah jeung imah ieu. Pokna deui bari tutunjuk, Kiseh mah teh beuki galak ayeuna mah. Nya tiasa mah mangga pangku wae Pak, cek mulyana rada nyeuneu ayeuna mah. Tapi tetep ngajaga keneh kasopanan, ngan lamun semahna kasar, manehna oge geus tatan-tatan rek kalawan. Lain rek dicokot di pangku kawas jojodog atuh, tapi hak milikna dijabel ku dewek. Sumuhun mangga tiasa mah, da geus aya anu nyekel. Sabab ieu lelemah teh sareng bumina geus digadekeun. Mun teu kabayar mah nya lapur, jadi milik nu kagungan artos ieu imah teh lain nu kuring. Cek mulyana bari nepak dadana, sorangan beuki tarik, amarahna beuki naek, kawani beuki undak. Jigana kagok ajan kudu gelut ge pikeun ngabela kahormatan indung teu jadi masalah. Kitu nu kapikir ku mulyana. Tungtungna hoghag patarik-tarik ngomong. Semah keukeuh hayang ngajabel lelemah jeung imah. Ari mulyana keukeuh teu mikeun, da geus aya nu nyekel. Kulantaran ngadenge nu hoghag, Bimurni maksakeun hudang, ngorondang nyampeurkeun ka tepas.
gebeg mulyana ngarenyak rewas indungna setengah ditubruk. Ma bade ka mana? Pokna. Terus indungna dicekelan. Bimurni ngeleper. Beungeutna sepat. Atuh kisah mah oge colohok nenyok kitu mah. Rasa kamanusaanana tembong deui. Ujang. Teu damang tuang ibu teh. Sumuhun Pak. Mulyana oge sopan ngadenge semahna leuleuy deui mah. Panyawat naon? Geuning ugi ka kieu. Ku mulyana diterangkeun sajujurna. Sanyana mah indungna teh sehat. Gering soteh balas mikiran talajak nu jadi anak. Nyatana Asdun jeung Karsa. Lain sakali dua kali diwiwiran ku anak teh. Malah harta oge nungtutan beak nya nepi ka kieu. Tah kitu Bapak, mulyana mungkas kateranganana. Atuh maninga hulang kisah mah teh. Menang sajongjongan mah teu lemeh teu nyarek. Ari Bimurni anu ti tadi ngadengekeun geus teu kuat hayang ngomong. Pok nyarita ka kisah mah. Ujang sabaraha hutang si Asdun teh. Mun sakira kadada kaduga mah keun bae kumaha rek dibayar. Ieu imah jeung lelemah rek dijual sakalian. Duitna keur bayar gadean. Sesana keur mayar ka Ujang. Ngan mun teu mahi pek bae beheung mah teu. Da geus teu boga deui nanaon. Kisah mah tungkul. Di korona elok-elokan. Teu tega ngadenge omongan Bimurni anu batan sakitu. Mangkaning dina kaayaan gering. Sakecap ge teu nemongkeun yen keheul ka anakna. Najan Asdun jeung Karsa goreng lampah oge tetep di aku anak. Mulyana teu kuat nahan Cipanon. Luk tungkul. Cipanon merebay bijil. Terus murubut maruragan kana palupuh. Kulantaran eueuh nu ngomong, Bimurni nanya deui bari haros-hos pikawatireun. Kumaha Ujang? Panonna nu celong neuteuk ka kisah mah. Ibu sawios ulah janten emutan. Anggap bae abdi teu kungsi dongkap ka dieu. Mangga sing raos calik ulah ngaraos kaganggu. Abdi pernios. Solongkrong munjungan ka Bimurni. Terus ka Mulyana. Teu ngareret di ka pribumi. Leos indit ninggalkeun imah. Teu kabaca ting kumaha parasaan eta jalma. Ngan anu tangtu mah pasti amekeun pisan ka Asdun jeung Karsa. Da geuning ka Mulyana mah sakitu hormatna. Komo ka Bimurni mah boro-boro wani nyentak nagih oge teu wasaeun. Ujang Nyai sanggeus kisah mah teu katenyo deui. Bimurni ngulahek untung ku Mulyana dicekelan. Atuh disangkeh teu kungsi ngagubrat. Teu loba catur regeyang dipangku ka tengah imah digolerkeun dina sama. Kojengkang ka kamar nyokot angel. Bimurni anu kapiuhan diangelan lalaunan. Ma singkiat. Ceuk Mulyana ngomong sorangan. Cipanon wuwuh juuh. Rupa-rupa perasaan pagaliwota. Dinu hatena sedih, amek, jengkel jeung sajabana. Kulantaran Bimurni teu eling-eling, Mulyana gesat-gesut minta tulung ka tetanggana. Atuh teu kungsi lila oge juljol anu narempok. Aya oge anu nganaha-naha ka Mulyana dumeh ngabejaanana elat. Kunaon teu ti kamari, kunaon teu ti tadi cenah. Aki asik geus aya di dinya.
Bimurni dijampe sabisa-bisa, tapi anger teu eling-eling, mulyana pasrah. Aki asik jeung kolot-kolot anu sejen, soson-sosonna keur nulungan Bimurni. Aya anu mencetan, aya anu mampatkeun jampe, aya oge anu noroweco ngomong kawas ngobrol jeung nu eling. Kersaning nu maha kawasa, sanggeus pada ngariung aya kana 3 jamna. Bimurni ngulisik lilir, panonna beuntak, sarta rarat reret kawas aya anu diteangan. Sarerea bunga, komo mulyana mah meuni teu sirikna surak, indungna dideuketan sarta diajak nyarita. Bagea emak, nuhun tiasa damang deui sabihara-bihari. Ya abdi mulyana mak, mulyana nyeklan leungeun indungna, kawas nu sieun ditinggalkeun. Waktosna saep deui wae ujang Nyai. Kumaha nasib Bimurni salajengna? Nah damang deui sabihara-bihari atawa kumaha? Kumaha nasib mulyana saterasna antos terasna nya dina carios wasiat indung bagian anu kasalapan. Kanggo dinten ieu mah rupina sakieu heula nya. Hapunten anu kasuhun, mugi-mugi ieu carios sanaos tontonan, mugi sing jadi tungtunna. Sakitu nu kapihatur, permios, cag.